eta botol beunang di babet urang rek nyanong dinya. Heuh sok cek mah teh. Terus Kegedean mah kalewang. Kamu botol eta beunang kumaha gitu. Terus hadi mah pagawean ieu mah sabulan. Ieu mah sabulan kumaha gawean sia? Heeh. Tuh. Enak geus posisi di dia botol. Cek langganya. Cek lan heula we. Ma, tah botol kena sirahkeun. Ayo, urang aya game naon gitulah pokoknya mah. Siap. Apa ngomongna? Po, siap. Siap. Hiji, 2, 3. Ma urang eta botol kana deukeun mah. Sok bolu kana eta kana we ka dikeun lah. Amun botol eta beunang di babet urang rek nyanong dinya mah nya. Oke. Nah bagian kurang sia. Nah bagian kurang. Amun botol beunang pagawean sabulan kumaha gawean anu di imah? Cari kamera. Bos terus. Sakitu lilana oge nya astagfirullahaladzim. Pemikiran kamera. Sudah nek dikat Sok we emang gesek mabet teh, Mak. Pemikiran kamera. Sok. Ieu posisina rek dibeunangkeun atawa moal Mas Suha? Lucuna kumaha? Beunangkeun atuh. Yes, manehna gawean sabulan, yes. Rek nu sama jadi redup kieu geuningan. Aduh kumaha beak berarti baterainya lagi. Baterainya modal dong. Beunang, Ja? Oh, beak tuh 5%. Oh, satu.